Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manaha awliya Allah ijtabahum li irsyadil khalqi wa ib'adihim anil wasawisi syaitaniyah wa ja'alahum abwaban liman yuridul wuluja li hadratih wa khassahum bil ma'arif wal asrari min baini khaliqatih wa aminahum fi kitabihil muqaddasil maknun biqaulihi ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil khatim al-Mustafa ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ainir rahmati rabbaniyati siratilahil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taraktukum 'ala al-mahajjati wat-tariqatil bayda. Al-hadis. Langkung ti payun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat nu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabat narauh para tabi'in atba' tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para habaib, bil khusus ka Habib anu mulya di Cirebon, oge Habib anu teu sepuh Habib Muhammad, Habib di Jakarta, jeung seueur-seueur deui Habib nu alhamdulillah mungkin leuwih ti 50 nu hadir di dieu habaib. Mudah-mudahan urang di dunia ngahiji jeung habaib, di akhirat ngahiji jeung habaib, di bawah naungan bendera Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para qori nu kusim kuring dimulyakeun, bil khusus qori ahlu ti Tanzania, ente bakal ngadengekeun qori ulah di deuleu kulitna, sebab ieu orang Afrika sengaja tampil beda. Ente kasep sora jore, ieu mah saaya-aya sora bagus. Rugi ente lamun teu ngadengekeun. Hadir alhamdulillah, Habib deui alhamdulillah. Oge si Aziz di California Amerika, terus saya di tengah-tengah urang Habib keneh. Berikut sababaraha Habib nu memantau acara ieu, nu laporan ka kaula di luar negeri hadir. Oge ka Bapak Gubernur nu teu asing deui di Banten, Bapak Kapolda anu kakarak perkenalan, Bapak Kapolres alhamdulillah setahun yang lalu ikut haul poe ieu ge haul deui.
Bapak Bupati termasuk min jumlati habaib. Alhamdulillah berikut wakilna hadir, berikut jeung sapi-sapina hadir. Alhamdulillah antara kaula jeung para habaib, para umaro, pedagang, petani, urang kumpul di dia hiji maksudna ngaluhurkeun agama Allah, zikir babarengan teu aya sekat. Sebab Bapak Kapolda ge poe ieu mah nyana nunda bintangna teu dibawa ka dieu. Sebab laporan ka kula saya harus pakai pakaian apa? Pakaian putih. Nurut jana. Jangan sekali-kali pakai pakaian polisi. Nurut jana, maka ente tenang. Lamun poe ieu nya make pakaian polisi, make balok, teu kudu ente nu nurunkeun, kula. Maksudna ulah aya kebanggaan di forum ieu, apa sih polisi, apa sih bintang, apa sih balok, apa sih jabatan camat, gubernur, bupati, presiden. Di hadapan manusia mungkin agung luhur, di hadapan Allah mungkin leuwih hina tibatan jelema tukang menta-menta. Renungkeun ku urang kabehan, aya mulia di hadapan makhluk, hina di hadapan Allah. Aya mulia hina di hadapan makhluk, mulia di hadapan Allah. Aya nu mulia di hadapan makhluk, mulia di hadapan Khaliq. Manusia nuku urang kuari dihaolkeun ieu adalah manusia bumi dan langit. Anu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi, manusia terkenal di bumi, manusia terkenal di langit. Ente mah di bumi teh terkenal, di langit komo. Geus mending modar cek aing mah. Gubernur ona masih kene mulia di dunia. Kapolda di kalangan polisi di masyarakat ente sebenarnya. Tapi aya kene anu ngambean aya ente di dunia ente, di akhirat ente. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, simkuring lanjutkeun wasiat almarhum almaghfurlah ayahanda Abah, ngalanjutkeun wasiat tentang toriko. Walaupun lain ahli toriko, jauh ke jadi ahli toriko, cuman sekedar kawasiatan titah ngalanjutkeun ulah pareumeuh teuing, khususna Banten, khususna pisan Tangerang, khususna pisan di desa. Nah, torikoh eta sulit lantaran torikoh mah tingkatan kedua setelah syariat. Syariat, torikoh, hakikat. Inna torikoh syariatun wa torikotun wa hakikotun fasma. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, torikoh anu di Indonesia ku para ulama dijadikan satu jalan khusus, sehingga dibuat satu organisasi Jatman, Jamiah Ahli Torikoh Mu'tabarah An-Nahdiyah. Jumlah torikoh adu terkumpul di Indonesia 45 torikoh nu mu'tabarah. Kula nyaritakeun kos kitu mengenang almarhum almaghfurlah Gus Dur. Ketika kaula ngobrol berdua-duaan, cek Gus Dur, Pak Kiai, ada idaroh aliyah, ada idaroh wusto, ada idaroh subiyah. Ente mau ngerti kan tak? Maksudnya di pengurusan torikoh teh kos kitu, torikoh tingkat atas 1 aliyah, torikoh idaroh wusto tingkat provinsi, idaroh subiyah tingkat kabupaten bawah. Panjang mun kula jaritakeun eta. Tahun 2000 itu idaroh wusto baru 2 provinsi. Tapi setelah 2001
meningkat menjadi beberapa provinsi, bahkan Subiah menjadi 450. Ayo cerita Gus Dur, iya Gus Dur mah lain naon, nya namanya nyaritakeun kieu teh. Jangan kaget Pak Kiai. Nanti ada Cina masuk Toriko. Teu percaya kula masa Cina masuk Toriko. Nanti Cina masuk Banser. Nanti Cina. Mas eta Gus Dur nu teu kaget kula lamun Gus Dur nyaritakeun Cina masuk Banser, perempuan wanita masuk Banser teu kaget. Tapi ketika Gus Dur menyentil nanti ada Cina masuk Toriko, ah masa iya sih, ngecek masuk Toriko, ternyata terbukti. Ente bahkan tanya lamun aya Cina masuk Toriko, encan Islam, encan masuk Islam geus diasupkeun Toriko. Mursidna sahanya apa Ahok gitu? Wallahu alam. Nah iya cerita Gus Dur luar biasa. Gus Dur weruh sadunya winara, masya Allah. Tahun 2001 telah menjelaskan seperti itu. Masya Allah Karim Gus Dur pohara. Kula lamun diaritakeun Toriko ku ari acak-acakan. Maka sebulan yang lalu simkuring ngobrol jeung Habib Lutfi tentang perayaan haul, maksudnya supaya Habib Lutfi hadir di dia. Insyaallah. Datang deui. Kita mungkin bareng channel Pak Kiai, saya juga mengadakan di sana sama Kiai di sini. Wah, kula alhamdulillah, kula amanat ka Pak Haji Agus, bagus cukula supaya para pejabat di ditu, kula mah cukup ku Pak WH hiji. Pejabatnya cukup bae sebab jana jadi murid kula. Ente teh nyaho, ente mah jadi murid jenong geus. Ente mah itu rahasia perusahaan. Pak Kapolda can jadi murid karek perkenalan di dulu wajahnya memang ayah si wajah mah tapi tidak terurus. Maksudnya di bidang Toriko ente kumaha sih jauh kayaknya di bidang Toriko aja nama masih belum mengenal sebabnya nama ti ditu ka dieu ge lambat WH mengendong berarti kan geus jadi murid. WA mengendongnya nama. Wah, subuh saya di imah kula langsung berangkat. Tiap tahunnya nama mengendong berarti hatina geus menjadi murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Kurang doakeun Pak Kapolda supaya panjang umurna supaya jadi murid saha. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ngobrol jeung Habib Lutfi terjadilah bareng. Maka di Pekalongan saat ieu sarua jeung diurang kieu di dieu alhamdulillah loba anu laporan ini dan itu gak nanti sama-sama jamnya sama waktuna dan sama. Tetapi Habib Lutfi mimpi Habib Lutfi kan beda jeung mimpi ente. Habib Lutfi maruhna di langit, ente maruhna di bumi nomor 7. Hirup tapi geus modar sebenarnya mah. Habib Lutfi mimpi, dalam mimpi hampir sarua jeung sababaraha habaib bahwa Tuhan saya hadir di dia. Iyalah maka Habib Lutfi walaupun tidak hadir ke sini beliau mengirimkan sapi milunya na sapina buat di Cilongok. Saya sapi satu dikirimkan ke Haji Agus. Ente makan lain ngirim ngadahar. Ya masalah ngirim kabeh deuk anu ngadaharna bahkan ente merekat sebenarnya mah deui. Lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Habib Muhammad terpanggil oleh Tuan Syekh, Habib nu lain terpanggil oleh Tuan Syekh. Rencana tahun dia tidak akan mengundang luar negeri, tapi ternyata terpanggil Habib Aziz. Di dia hadir, bahkan di Maroko ke hampir hadir, dan beberapa Yaman kamari Habib Ali Drus, Habib Idrus hadir. Masya Allah Karim. Ialah keunikan undangan Tuan Syekh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, simkuring hanya kawasiatan tentuna kudu aya silsilah sebab kudu mu'tabarah. Sahat asanidul auliya ila Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
malam tatasil silsilatuhu ilal hadratin nabawiyah fa innahu maqtu'ul faid walam yakun warisan wala tukhadul mubaya'ah wal ijazah. Maka simkuring ala kadar nyaritakeun silsilah pun bapak almarhum almaghfurlah Abah Haji Dimyati kenging ti guruna Kiai Arsyad bin Haji Ismail oge kenging ti Ki Dahlan bin Arjai Ki Dahlan kenging ti Ki Husein Carita Ki Husein Carita kenging ti Kiai Asnawi Caringin Kiai Agung Asnawi Caringin Kiai Agung Asnawi Caringin kenging ti Syekh Abdul Karim Banten Abdul Karim kenging ti Ahmad Khatib Syambas Ahmad Khatib Syambas kenging ti Kiai Syamsuddin kenging ti Syekh Syarifuddin kenging ti Syekh Muhammad Murad kenging ti Syekh Abdul Fatah oge kenging teh Syekh Utsman teh Abdul Rahim kenging teh Abu Bakar teh Syekh Yahya kenging teh Syekh Hisamuddin kenging teh Syekh Waliuddin Syekh Nuruddin Syekh Syarifuddin Syekh Syamsuddin Syekh Muhammad Hatak oge kenging teh Syekh Abdul Aziz putra Abdul Razak Abdul Aziz kenging teh Abdul Aziz putra daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa Sirruh kenging teh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani oge kenging teh Abu Said Al-Mahrum Al-Mazum Al-Mahrumi oge kenging teh kenging wasiat ti guruna yakni kenging teh Abdul Hasan Al-Hakari oge kenging teh Abdul Farad At-Turtusi kenging teh Abdul Wahid At-Tamimi Abu Bakar Shibli Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi Syekh Sri Sikti Syekh Ma'ruf Al-Qurhi Syekh Abdul Hasan Ali Ridha kenging teh Syekh Musa Al-Kazim oge Syekh Ja'far Shadiq Syekh Muhammad Bakir Syekh Imam Zainuddin kemudian Syekh Sayyidina Husain kenging ti Sayyidina Ali karramallahu wajhah Sayyidina Ali kenging ti junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad kenging ti malaikat Jibril alaihi salam malaikat Jibril kenging ti Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala ialah silsilah anu datang nukula kawasiatan. Maka ngobrol jeung Habib Lutfi begitu banyak thariqah dan telah rapi secara manajemen tetapi yang bisa mengamalkan sampai wusul ilallah ini masih bisa dihitung oleh jari. Panjang cerita tentang thariqah, kesulitan cari bibit-bibit thariqah sulit, tidak sekedar bisa ngaji sebab di thariqah mah mimiti di syariat kudu bisa ngaji kan berarti abeh wuduna rapi, sholat rapi, puasa rapi, haji rapi, muamalah rapi mulai kuari hayang berhakikat bake jalur thariqah ilmu tersebut teh kudu dimurnikeun dengan cara setelah ma'rifatus suluk ilallah kuari suluku ma'rifatul thariq ma'rifatul thariq Kiai teh hiji jelma aneh sebab manusia anu biasa tapi diberi ilmu di otak jeung di kolbu da aya Al-Qur'anul Karim aneh sebab makhluk nupang aneh-anehna makhluk nupang bagus-bagusna adalah manusia lain cek Kangjeng Nabi lain cek wali komo cek urang tapi cek Allah nu nyeuna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim fi asali takwin teh pang bagus-bagusna berarti pang ajib-ajibna pang heran-heranna ente ulah neangan nu aneh ka luar negeri ente ulah neangan anu aneh ka Jakarta ente ulah neangan nu aneh ka Banten teangan di diri sorangan koreng urang teh termasuk makhluk nu pang aneh-anehna keanehan urang teh diciptakeun ku Gusti Allah manusia ahsani taqwim sekian miliar kuari di dunia eueuh nu akur banget na aneh di samping eueuh nu akur banget irung sugan aya nu akur eueuh deuleuh Habib mancung deuleuh ente kutil teu akur kulit deuleuh kuari kulit berbeda-beda hideung putih coklat Tuan Syekh Abdul Qadir kan saumatang kehitam-hitaman irungna mancung janggotna lebat Tuan Syekh teh matana tajam suarana keras inilah Tuan Syekh Abdul Qadir duku urang kuari dirayakeun apakah orang pesen hayang kos kieu teh bisa apakah orang pesen hayang pendek hayang jangkung hayang putih hayang hideung dan lain sebagainya teu bisa pesen ka Gusti Allah ieu mah urusanna mutlak ku Gusti Allah
aneh berarti urang sok ente kuari ngabaris sugan anu akur banget eueuh deuleu ka dieu ya Karim deuleu ka dieu pohara maksudna anu kasep bener ka dieu karasep ya Allah ya Rabbi perbedaanana naon ente makan eueuh Qur'anan ieu makan aya Qur'anan ulah amin eueuh Qur'anan mah tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ialah manusia aneh nu mantak urang teh geus diciptakeun menjadi makhluk nu aneh nu paling aneh ketika arwah diturunkeun ka ajsad bakal asup ke alam barzah urang di alam dunia ayeuna bisa ngurus arwah bisa ngurus ruhani sehingga urang bisa salamet masuk surga ipang aneh-anehna lantaran kuari orang mampir di alam dunia Masya Allah hampir jarang salamet sebab naon dedeleuan awewe loba deres duka tutupan mah terbuka sebelah sapotong deres nu hepe mah gede Masya Allah Karim Masya Allah Karim kahandapna ya Allah deres make lepis mah make deres kamu pakai rongres mini haju putih deh atau sekelas Haji Mamin mati lo kicep kieu bae emang pinarakaeun berennya nama ngan haju ka surga deui aya urang bisa salamet tina mata bae geus pohara ceuli ya Allah dedengean pohara urang lamun nyaritakeun seputar dedengean mungkin nyanyian mungkin ceramahan mungkin baca kitab mungkin kori dan lain sebagainya anu ngadengekeun kan ceuli nu merasakan kan ruh ketika Pak Gubernur nyambut ruh nyambung ketika Pak Kapolda nyambut ruh teu nyambung kok bisa merasakan nah ruh ieu beda ruh kok lamun Kapolres nyambut asana ente mah apa Mongol bisa ulah dikira ruh urang diuk di masjid tapi ruhna aya di Polres urang diuk di masjid tapi ruhna aya di Polda urang diuk di masjid tapi ruhna aya di hayu kumaha enteng hayu gerak sia di mana sia hayu kita setiap jelema diuk di masjid kemudian ruhna di jero masjid teu buktina jelema anu di hareupeun Baitullah mbok imah Allah oh deui negeri panguliana Baitullah Mekah Baitullah kertoap Masya Allah manya inget ka eneng kan teu etis manya inget ka negeri sorangan iya di negeri nu mulia Baitullah hate kemana-mana para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang teh makhluk anu aneh maka timbul keanehan aya keanehan bagus aya keanehan jore maksud keanehan teh ajaib maksud ajaib teh jarang terjadi maksud jarang terjadi teh artina ganjil ya aneh contohnya seperti manusia bersuara manuk aya manusia tapi suaranya suara manuk bisa bersuara jaket trot ente nyaho manuk jaket trot atau ente jaket trot ieu ja aya suara kerak aya suara maninin aya suara purukutut aya suara tikukur ieu jelema asup ka leuweung didengekeun ku manuk nyana ge bangsa manuk kan ngobrol bangsa manuk ge cak purukutut tikukur eta jelema tapi kos suarana kos urangnya manuk kerak sarua cak kerak teh ka maninin hei maninin ieu kan jelema tapi suarana kos urangnya isi kunaon ieu nah ieu orang manusia aneh ternyata kuari kiai lain bersuara sapina kiai lain bersuara Fathul Muin kiai bersuara pilpres iya kiai aneh ente ulah kaget kiai aneh eta nu kitu kiai langka eta nu kitu sebab kiai asli nama kiai bersapina kiai Fathul Muin kiai kitu naon ngaranna Alfiyah kiai Syamsiah Ukudul Jumat asli ketika kiai suara pilpres ieu kiai aneh ulah kaget ente ulah kaget mantap ketika kula datang Kapolda nu ti heula dengan Kapolres Pak Kiai diharap kehadirannya ke istana oh tidak Pak Kapolda
Kenapa? Suara saya nanti hilang. Yang paham dari sebanten hanya Pak WH dengan saya. Mohon maaf, dari sekian ribu pemerintah PNS yang paham hanya Pak WH. Dan ada 2 polisi yang telah menjadi murid saya. Jangan dikira ada polisi telah masuk toriko. Pak WH kan bertoriko, ente nyaho. Maka dengan bertoriko tidak akan macam-macam hidup, tidak akan korupsi, saya jamin. 2 polisi yang telah masuk toriko di Provinsi Banten, tidak usah saya sebutkan namanya, dia sering mentertawakan polisi-polisi sekalipun itu Kapolres. Karena dia telah bertoriko. Kapolres urang ge, Kapolres urang bertoriko, cuman torikohna mau dibejakeun gugula. Jurusan mana eta torikohna? Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ilah sepulta toriko. Suara nanti hilang, banyak suara kiai hilang menjadi suara kerak, banyak suara Patul Muin hilang menjadi suara Meninin, banyak waris suara Alpiah menjadi suara Bupati, banyak Samsiah menjadi suara-suara untuk kepentingan seseorang. Maka dengan toriko tidak mungkin. Ente jangan tertipu oleh Habib Lutfi. Kadang Habib Lutfi pakai pakaian banser, kadang pakai pakaian macam-macam. Orang bertoriko hatinya tetap ke Allah. Banyak yang tertipu kiai-kiai, termasuk Kiai Haji Mamin, tertipu dia. Atuh jam Mamin ieu mah anu tertipu ge kiaina. Para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tidak mungkin orang bertoriko untuk kepentingan seseorang, untuk kepentingan umat. Batal torikohnya. Inilah keistimewaan toriko. 1, Allah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, etalah keanehan manuk mau diteruskan eta rumi. Kayak deui ketika Imam Abi Yazid al-Bustami naik kuda himar. Ketika naik himar, aya seorang baduy ngomongnya na, "Hei Abu Yazid, cenah ente orang arif." Kayak gitu. Kok himar ditumpahkan, kan berat. Orang arif tidak pernah memberatkan makhluk sekalipun himar. Penglihatan mata ente saya naik himar. Coba lihat yang sesungguhnya. Ada apa pada diri saya? Lihat. Begitu di dalam horenganan nganggang sajengkal ti himar. Jadi Abu Yazid mah teu numpang teu nempel ka himar, nya menganggang. Pan ieu ente mah himar datang ka hitut-hitut. Hitut mobil ge betus malulu. Sebab berarti ku dosa. Abu Yazid mah nganggang ti himar. Kakarak orang Baduy, Masya Allah. Mohon maaf saya. Ternyata walaupun naik himar tetap ente adalah seorang arif. Tolong didik saya di dalam usul ilallah. Begitulah orang arif. Seperti Kanjeng Nabi nyaritakan seputar makhluk dunia dan akhirat, makhluk dunia dan langit. Kanjeng Nabi ketika balik perang, ya Aisyah, aya tamu ka dia, aya saha Wesel Kurni, orang Yaman. Apaleun Kanjeng Nabi. Nah, manehanana kan hayang kapanggih jeung kaula, muhun Gusti Rasul. Tetapi karena manehna boga ibu anu kudu diurus, manehanana langsung pulang demi pengurusan ibu. Akhirnya cek Kanjeng Nabi, wahai Aisyah, kalau saja ketemu dengan Wesal Kurni, maka lihatlah telapak tangannya, kalau ada tanda putih berarti beliau. Yang kedua, minta doa untuk dijadikan ahli akhirat, sebab dia adalah makhluk dunia dan makhluk langit, makhluk bumi dan makhluk langit. Geus dicaritakeun ku Kanjeng Nabi kehebatan Wes Kurni. Emang kumaha ketika anjeunna ti Mesir naik kapal ere ke Jeddah, maka manehanana di pojok ye kapal oleng kena angin. Ketika kabeh istighfar nu manjur iya sana kapal tibalik, Wes Kurni langsung ngaluncat ka laut kadeuleu ku kabehan. Wes Kurni langsung sholat di luhur cai, Allahu Akbar, ditongton ku jelema sakapal. Iyalah manusia aneh. Beres sholat kabeh kan minta doa na kami supaya salamet, kumaha kami supaya salamet, kumaha ye Wes Kurni teu daekeun ngadengekeun. Cek Wes Kurni aya hayang salamet mah mending ka dari ieu bae kabeh. Wah tuh kami mah paeh.
entah ayo ka dieu kabehan embong ayo ka dieu cek wes kudu ka dieu moal atuh jang anjeun teas laut teh ai jang kami mah lamun ente nu hayang ieu makan kula ayo ka diri kabeh tarurun ti kapal Masya Allah jelema sekitar 300 eta kabeh bisa nuturkeun wes kudu henteu ti kalekep coba ente nuturkeun Haji Mamin modar ya ente teu kalekep kabeh Masya Allah karim ieu wali Allah tanzilur rahmat ngomongna bae geus tulun rahmat urang kuari kadeleuna mah biasa bae ieu teh malaikat tarurun kuari ente kuari babarengan jeung malaikat ketika orang zikir malaikat tarurun ieu di sela-sela ente aya malaikat ulah kaget mantap ketika ente ngopi malaikat ngajauhan ketika ente ngadahar roti malaikat ngajauhan wih itu bukan dunia saya cek malaikat dunia saya zikir ketika kamu makan berarti waduh ente kan tadi geus ngadahar antri malaikat ngajauhan kuari deket deui jeung ente ieu manusia aneh loba lamun kula nyaritakeun manusia aneh panjang caritana setik deui kula nyaritakeun manusia aneh nu aya di Indonesia Wali Songo dari Wali Songo orang Iran orang Uzbekistan Samarkand satu orang Indonesia adalah nu geus terkenal Sunan Kalijaga mun dicaritakeun ti awal panjang intina bae di tengah-tengah kula nyaritakeun tentang silsilah nyaritakeun keanehan-keanehan Sunan Kalijaga setelah manehanana dididik ku sababaraha guru tetapi encan merasa indah ibadah ka Gusti Allah akhirnya mencari guru kapanggihlah jeung Sunan Bonang ketika eta nya ngintip ti kajauhan begitu ngintip ti kajauhan Sunan Bonang horenganan ngarupa cacing menjelma menjadi manusia ngobrol lah jeung cacing deui ternyata cacing nu hiji deui menjelma menjadi Syekh Siti Jenar ngobrolnya Sunan Kalijaga ngintip ente makan ngintip lamun ngintip naon lain intipanana ieu mah aneh ternyata nu diobrolkeun teh adalah sesuatu kalimat tauhid la ilaha illallah anu diatur melalui napas-napas melalui latifah anu urang zikir teh aya zikir bil lisan aya zikir bil abdan aya zikir bil qalbi aya zikir bir ruh beda zikir teh datang ka lisan doang datang ka awak aya nu datang ka qalbu aya nu datang ka sir aya nu datang ka ruh ieu zikir maka didengekeun ku Sunan Kalijaga selesai Syekh Siti Jenar berangkat sosok Sunan Bonang masih nangtung ternyata tengah liat deui Sunan Kalijaga na di tukang Sunan Bonang na ngaharep ka ditu digerokeun Sunan Kalijaga ka dieu encan jadi sunan sebab boga sunan teh di Sunan Bonang ka dieu Sutojo ngaranna Sutojo aslina Jawa eta Sutojo merene ana apapun sedengan dodok sirenkun diuk lamun hayang jadi jelema anu sejati tinggalkeun kahirupan dunia tinggalkeun makhluk ulah aya di jero hate makhluk jeung dunia setan ge tinggalkeun terakhir nafsu ente kakarak jadi manusia nah kuari cicing di dia setahun ulah kama mana ke kaula balik deui ka dieu karak diuji kelayakan anda setahun Sunan Kalijaga cicing di jangan zikir bae salat zikir bahkan salat teh teu cara urang diuknya nama tetapi salat daim terus salat setahun kemudian Sunan Bonang datang deui ka dinya tepat nangtung begitu nangtung dek ditaekeun maneh teh nya untuk tingkat kedua maka ulah waka ka mamana satungtung kula encan ka dieu nya wujud Sunan Bonang ngarupa cacing plek asup deui ka jero taneuh Sunan Kalijaga kaget
Begitu kaget memohon ke Allah, ya Allah ya Rabb, lamun guru kula bisa ngarupa cacing, kula ge coba hayang dirupakeun seperti cacing, harita kene jadi cacing. Diudag ku jana liang eta, sat udag-udagan di jero taneuh. Atuh aya ente mah teu aneh aja, emang ente mah cacing asli sebenarnya. Nah, udag-udagan di jero. Set, tiga singkat datanglah ke Mekah, langsung keluar, plek di Mekah. Begitu keluar di Mekah, neuleuh ke tukang aya Sunan Kalijaga. Ditangkep, Masya Allah, cek Sunan Bonang Sugan teh saha tadi nu kakerepekan di tukang goreng maneh. Sebenarnya mah kakarak dek ditaikeun kok geus daek soragan. Nah iyalah anjeun geus jadi manusia sejati. Maka ulah kaget lamun baheula Bung Karno kula ngobrol di benda kerep jeung Kiai Qadir jeung kitu bapana Kiai Qadir Zaini. Bung Karno mah manusia tapi bukan seperti manusia. Abah almarhum Abah Kolot Kiai Imam Muhibut Tobri, Kiai Ajengan Muhammad Toha Garut, Kiai Abdullah Garut bareng ngobrol, kula didinya ngobrol milu. Lain manusia biasana kumaha? Sebabnya nama ketika kaleuweung jadi maung. Ente mah kuari geus asli maung. Geus asli jadi jelema nu dieu maung kabeh. Maung mau priwitnya lagi maung. Sing ada eta. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, orang tunda cerita Bung Karno aneh sarua manusia aneh. Nah Sunan Kalijaga dipapatkeun langsung di Mekah di Baitullah. Nah iyalah manusia aneh bisa ngarupa jadi cacing, bisa udag-udagan jeung guru. Masya Allah karim. Syekh Maulana Hasanuddin manusia aneh, belah dieuna Syekh Maulana Syekh Agung Asnawi manusia aneh, kabelah dieuna Kiai Husein Carita manusia aneh. Maka ketika apa yang dikatakan oleh gubernur tadi, saya siap dukung asal bangun situs-situs Banten. Siap cek manehanana. Alhamdulillah sekarang telah terrealisasi Banten. Saya tanya lagi, yang kedua mana Pak WH? Asnawi, Syekh Agung Asnawi. Urang deleukeun. Lamun encan dibangun bae setahun ieu kujana. Urang turunkeun deui. Tapi geus dicanangkeun insyaallah. Jadi hanya anjeunna jeung kula komunikasi tentang pembangunan situs-situs Banten insyaallah. Maka doakeun mudah-mudahan anjeunna dibere panjang umur, dibere sehat, dibere kuat, dibere siap untuk membangun Banten nu jelas. Selain daripada eta mah kumaha manehanana, urang mah kebutuhanana cinta ulama, cinta wali, cinta habaib. Aslina cinta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah lamun nyaritakan seputar manusia-manusia aneh, loba jasa, loba lain lalagaan. Kunaon eta? Zikirna geus lain di lisan, zikir geus lain di kolbu, zikir geus melalui sir, zikir geus melalui ruh. Seperti eta. Kula lamun nyaritakeun seputar Tuan Syekh Abdul Qadir, aya jelema macaan kitab Tuan Syekh ngadengikeun ceramah-ceramah Tuan Syekh. Seorang pejabat datang ke Tuan Syekh, alhamdulillah kaula sok milu ngaji jeung kaula ngadengikeun ceramah-ceramah Tuan. Cek Tuan Syekh sekalipun ngaji sekalipun didengekeun tetep ente mah sakikituna bae. Ah, kok bisa kitu? Sebab terhijab mata ente. Ya Allah, supaya ulah terhijab kumaha? Leungitkeun jabatan ente, leungitkeun kekayaan ente di hati, leungitkeun keagungan ente di hati. Ente leumpang coba kuari ka pasar make pakaian anu cumplang campling di dieu di kongkorongan ku kacang. Setiap aya budak letik beres, setiap aya budak letik beres, setiap betik-betik. Mun ente siap kos kitu kakarak mata ente, mata batin ente bisa nempo keajaiban-keajaiban ciptaan Allah. Waduh, cak pejabat, wah sanggup tabak kos kitu mah. Ieu ge nang sakola pan. Ngogok deh sekolah nage. Nah makanya cek aja mal bisa ente mengaji bae tapi untuk usul ilallah moal geus cicing bae di dinya. Ih, kula ge sarua atuh cenah hayang hebat. Mun hayang hebat simpen jabatan, simpen kekayaan, simpen karesep-karesep selain Allah. Ya karim. Sebab urang kan kuari ye lamun urang nyaritakeun seputar kebahagiaan. Urang teh kebahagiaan terhadap ciptaan Allah mah macam-macam. Aya jelema bahagia ketika ngahiji jeung makhluk. Masyaallah zaknya neng, inilah tumpuan hatiku,
Kanda telah rindu dari jauh-jauh hari, tapi engkau sekarang ada di pelukanku. Dulu hanya sekedar suara, sekarang engkau bisa kupeluk. Ya Allah, cerah hatiku dan teduh perasaan jiwaku ketika aku bersanding denganmu di terik matahari. Tetap teduh, cukup dengan melihat bibirmu, dunia telah merasa milik kita berdua. Wow, wah, Masya Allah, gombal. Nah, ayo udah dijadikan contoh kunal. Bahagia aku bisa bersanding denganmu, kumpul denganmu. Etalah kebahagiaan dengan makhluk. Dijalinlah rumah tangga. 1 tahun kemudian marah baik. Salah saya tik mana bagian? Salah saya tik mana bagian? Salah saya tik ya, hempak ya, kudu pangbelikan ya. Salah saya tik tas lop, rusak tas lop. Salah saya tik tuh kulkas rusak. Salah saya tik ada pengen. Tak salah kita tekuat cina keur ieu cinta jasa, wari pelit jasa. Masya Allah, eta paingan foto di bawah we ku jana foto pemajikan. Di kantor ge di deuleu deui ku jana ge diasupeun, di jalan ge di deuleu diasupeun, di mana bae ge di deuleu deui diasupeun. Babaturanna kaget. Kok ieu ieu babaturan aing mau foto pemajikan mah geulis jasa kitu. Ditanya ku nyana, ente foto pemajikan eta ayeuna naon dibuka, emang resep jasa? Lain, tolol. Kunaon? Lamun aing neuleuh batur galak, di deuleu pemajikan aing leuwih galak itu. Lamun aya pemajikan batur kerja rekanan salaki, di deuleu foto, ge can sakumaha teman. Nu aing mah bebeakan. Sugan aing hebat lain, aing mah Masya Allah. Tah, inilah para jamaah kaum muslimin. Maka tindakan setahun kemudian, saya bahagia kalau engkau menjauh dari aku. Coba setahun yang silam aku bahagia bersanding denganmu, setahun kemudian aku bahagia berpisah denganmu. Manusia makhluk seperti etalah jeung jelema, walaupun orang jeung bos, walaupun orang jeung atasan, walaupun orang dan selanjutnya sekalipun jeung mobil. Waduh bahagia aja siapa ya boga mobil ya, Masya Allah, Fortuner we ditunang diteneng ditunang ditembok merek naga nomor polisina geus eueuh deui nu batur nomor hiji bahkan mun aya di handapeun hiji mah zero no. Wah hebat jasanya nah guys, aing senang jasa boga mobil. Setahun kemudian gede hutang, cek jadat ya, waduh ya aing hayang dijual mobil, senang lamun kajual. Dijual ku nyana. Tahun kamari seneng babarengan jeung mobil, tahun berikutnya seneng berpisah. Coba selamana kitu bae jeung makhluk maka jeung kumaha ge. Urang babarengan jeung guru urang seneng sebab aya nu nuduhkeun katoel bae hatena saeutik teu hayang aing mah babarengan jeung guru aing henteu sejalan jeung aing, tolol teh coba. Jeung makhluk mah kosit mantep lamun lain di thariqah mal bisa, ketika di thariqah teu bisa diikat thariqah bae aya beat. Sebab lawan nafsu bis arareueuh. Iyalah keistimewaan thariqah, moal pudar jeung thariqah mah wajen kumaha ge pudar. Guru thariqahna tetep menyapa ka dieu ceng, ka dieu yap, ka dieu ulah kikituana nyana ku nafsu. Guru thariqah mah moal ku nafsu. Kitulah para jamaah, nu paling indah adalah senang jeung Allah. Ketika orang sehat bersyukur ka Allah, orang gering orang ka Allah, orang kaya orang ka Allah, orang miskin orang ka Allah. Kumaha bae ge urang teu kaluar tidak takdir Allah. Ketika orang ingat putusan Allah, moal aya pangindah-indahna ketika orang sadar dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jeung manusia mungkin bulan-bulan, mungkin tahun-tahun bakal berbeda. Kobo urang nyandung mah baheul. Lamun jelema encan teu asceulina ulah nyandung. Sebab naon? Teu nu kolot mah PM eleh PM. Eueuh kumisan pamajikan tapi ngegetakna leuwih ti PM. Masya Allah, dijauh kene geus agag-agagan we aya nu kolot. Aya nu padahal mah imah na ngabangunnya na tapi jana sieuna suka imah. Eta tah harisma nu kolot eta kos kitu. Asal geus kaluar be. Aduh, mau datang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ialah manusia-manusia aneh. Lamun kula jaritakeun guru-guru nu aneh ti mimiti Sayyidina Ali emang manusia aneh.
Kumaha keanehan iya Karim, manusia anu aneh bisa datang di alam anu nyana geus eueuh kasa ka Tuhan Syekh. Ketika Tuhan Syekh geus hebat ilmuna teh dicaritakeun ku kula panjang teuing guru-guruna nyana neuk magahan ngaji mandeg mayong. Setelah mandeg mayong nyana ngadua ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabb, abdi teh hayang dakwah tapi kok ieu hate ciut dengan sekejap mata. Kanjeng Nabi hadir lain mimpi, Masya Allah. Ya jadi cekang Tuhan teh cepeluk cek Kanjeng Nabi ilmu gara pagahkeun ka masyarakat, luhurkeun agama Allah, kalimatun thayyibah la ilaha illallah, nu perlu syariat, nu perlu tariqah, nu perlu hakikat, jung laksanakeun. Gusti Rasul abdi teu wani kunaon bahasa, abdi makan orang Iran jalan, sedangkan di dia makan Baghdad, beda bahasa. Ulah sieun-sieun si Kanjeng Nabi salangap diciduhan ku Kanjeng Nabi, tuh 7 kali tok berangkat ngajar. Kanjeng Nabi les teh aya berani Tuan Syekh, begitu berani tetapi tetap aya kakagok ngadoa deui ka Gusti Allah. Jos Sidina Ali karramallahu wajah, Masya Allah, lain tata aneh. Sidina Ali teh geus 450 tahun berarti nyana di alam kubur tapi nggak wujud. Hei Abdul Qadir calangap deui, calangap ciduhan deui ku Sidina Ali, tuh genep kali pagahan ilmu. Cek Tuhan Syekh kok ngan genep teu 7 ta'adduban kaula adab sebab Kangjeng 7 masa kaula kudu 7 genep. Ya Allah ya Rabb, manusia aneh Sidina Ali bisa nyiduhan jelema anu keur cangcaya, bisa nyiduhan jelema anu keur mangmang, bisa nyiduhan jelema anu boga kasieun ciduha. Ya Allah, bisi ente ku ari boga kamangmangan minta ciduh coba minta diciduhan ka Haji Pendi tuh asana pae harita kene ciduhna manjur jasa kotok gambar ciduhnya na pae. Para Jawa kaum muslimin ilah ciduh urang lamun nyaritakeun ciduh Ki Khalil Bangkalan, Masya Allah atupan muridna diciduh dong tuh bisa kabeh ilmu. Ieu teh ciduh kiai anu berpangkat wali Allah lain sembarangan. Iyalah manusia aneh. Sayyidina Ali ka Sayyidina Husain, apakah Sayyidina Husain lain manusia aneh? Manusia aneh. Terus ka Imam Zainul Abidin aya sejarah-sejarahna di kitab Thariqah, maka dikitabkeun di Jawa kitab khusus tidak diperjualbelikan khusus ahli Thariqah, ngaranna kitab Gegebengan bahasa Jawa terjemahan di bahasa Arab. Gegebengan eta adalah kitab anu ngajelaskeun tentang tekad. Maksud tekad menghadapi sakaratul maut. Ente neangan kitabda di mana moal aya kecuali di guru-guru Thariqah anu mursyid bari di Habib Lutfi. Ente ka ditu coba bebeja ka Habib Lutfi. Saya habis ngadirin haul di Cilongok, kemudian ada kitab namanya kitab Gegebengan, katanya di Habib. Saya pengen lihat, gua tempeleng lu pangkat apa lu? Itu bisa sembarangan. Eta kitab eta mau bahasana ge bahasa Jawa. Namun diceritakan segala rupa ayat di dia. Ialah kitab Wali Songo terakhir Sunan Kalijaga turun sampai saat ini. Di Banten ayah hiji, di saat cenah kieu mau dibejakeun rahasia. Di Jawa ayah hiji, 2 kitab di Banten hiji. Eta kene cuman dijieun 2 kitab Gegebengan. Ente mah boga lain Gegebengan gegebegan. Gitulah para jamaah kaum muslimin. Namun urang nyaritakeun seputar manusia aneh tertarik sebab nyaritakeun ruh, encan nyaritakeun ruhna. Nu mantap tertarik sebab di diri urang aya ruhna suci. Wauh ka Allah ketika diasupkeun ka awak urang, kunaon sih kuari jadi teu wauh ka Allah. Maka ketika kumpul di dia, ia menghirup udara ma'rifat, minum air ilmu Allah. Nu dicaritakeun Bajalisul Arif ialah tadauka min sitah ila sitin. Mau diceritakan panjang. Ieu mah sakadar kula nyaritakeun tentang silsilah mu'tabarah anu turun ka abah ka ayahanda kula kawasiatan. Adapun selanjutnya aya Habib di Cirebon, aya Syekh Aziz, aya para habaib teh kurang aya waktu dipenta walaupun 10-20 menit. Nu paling penting adalah doana.
kula dek ngadengekeun urang babarengan dengekeun sakitu ala kadar silsilah jeung tambahan-tambahan mengenai manusia-manusia aneh ulah neangan nu aneh ka jauh ulah neangan memandang manusia aneh nu lain di diri urang aya keanehan sebab di otak urang geus aya calon ma'rifat di otak urang aya kepinteran di otak urang di akal urang Imam Ghazali geus ngabahas aya berbagai kesucian jeung kemurnian urang menceritakeun maha suci Allah subhanallah urang mah maha kotor diri urang kekotoran eta lah nu kudu ku urang dibongkar sebab Kangjeng Nabi nyaritakeun innamal a'malu binniat ari niat eta ayana di kolbu cek Kangjeng Nabi bergerak kemana bae kudu make niat aya di kolbu bersihan heula kolbu sehingga Allah ngajelaskeun ka Tuhan Syekh Abdul Qadir ya Gausal Azam galbuka baiti bah panjang mun dicaritakeun sakitu heula lah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang dengekeun kori-kori masih aya keneh jeung para penceramah mudah-mudahan urang kabehan dijadikeun umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikeun murid Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah dijadikeun murid-murid mursyid-mursyid anu araya di negeri urang atawa nu aya di seantero negara sehingga di akhirat urang diajak kunyana disyafaatan kunyana ditulungan kunyana dosa-dosa urang bisa dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sakitulah ala kadar mau izatu sim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada Ahinal Aziz Kyai Uji Turtusi, semoga bisa membuka hati kita menuju yang terbaik. Amin ya rabbal alamin.